Aktivitas isuk-isuk pas hudang sare. Atuh heudak carita nanya ibu-ibu mapan unggal isuk geh kieu jeung kieu bae deuleu kudaria kukumbaheun aing geh unggal poe nararumpuk bae. Atuh ai teu digawean nya dak teu dikumbahan kumaha dikumbahan parangsa aing mah jaku bosen budak unggal poe kieu jeung kieu bae. Tah jadi caritana ieu aing memeh kukumbah dak nya naheur cayeul heula ja biasa dak salaki sok kudu ngopi pan nya kudu ngeusian termos. Laju ieu memeh ngina naon pan naheur cai ja utamakeun dak salaki utamakeun heh ja bisi biasa teh kabur dak tadeu ieu aing nya ieu ngelapan meja kuat ngaburudul-burudul buluna bulu keuyeub keuper dak keper lain keuper. Geus ulah loba carita budak ieu aing lanjut kukumbah deuleu kudaria nya dak atuh heuh kukumbaheun aing budak sareta mah unggal poe ku aing dikumbahan bae kadoang kieu numpuk deui parangsa aing mah kaanggeusan kaberesan teh ngeunaheun cenah nya dak eta ai lain cicing di nu mitoha mah atuh bohong kadik dak najan cicing di imah sorangan ge ai ku loba-loba teuing mah kukumbaheun bala-bala teuing mah atuh teu betah bae lain kudu di mitoha bae ieu daek kandak atuh heuh daek kukumbah daek ngeuseuhan ja kudu di imah sorangan ge meureun lain urang mah nu ngagawean nek saha sareatna mah kadeuleu kudaria dak heuh nya gelas aing jeung piring aing atuh teu kabeh deui bae meureun tamplok ieu kana wastafel atuh heuh dak kukumbaheun unggal isuk unggal sore ngan cenah ge ulah ngeluh dak ja cenah ge ganjaran terus bae digawean. Tah beres kukumbah lanjut sasapu dak geus loba be pokona mah pigaweun ngeun tah bae moal dideuleukeun kabeh bisi capek dari neuleuna ge.